Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. PSI Sinar Pusat Tunggal Dandang Makaranganyo. Masih oke. Nuhun, alhamdulillahirobbilalamin. Nuhun pisan. Hartos biasanya urusan pangulen ti UYS Channel 2. Untuk kepala mati sadayana alhamdulillah kumaha darama. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan kaya dina. Amin. Alhamdulillah dina danget ieu urang kesumpingan ieu. Kang Bambang. Bambang ieu teh putrana Bapak Uyus Wanda. Bapak Uyus Wanda Suwargi almarhumnya di Mande Muda. Mande mudanya paguran Mande Muda. Nah, kumaha damang? Alhamdulillah. Lawas si Kang Ujang supaya nyarioskeun ngobrol lawas anu hoyong pendak alhamdulillahnya aya. Sono kasadayana ya Bang, serah-serah kawargi-wargi pencang. Komo ayeuna nuju rame. Kan kajujugan kita ini asa bingah. Saya kepadana. Orang kenalan Saya. kita tahu tapi ada aya tak kenal maka tak sayang teh kurang dieukeun kanu utangina ka rencana sadayana oge para YouTube. YouTube sana mangga. YouTubers. Nah, YouTuber mangga. Kenalkeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukuring Bambang Suwanda, syukuring putra di Bapak Uyuh Suwanda anu gagaduhan paburon Mande Muda. Aduh, selanjutnya deneng ayeuna. Mohon. Dan ari nguping-nguping mah sauranya kapungkur mah boro-boro cenah da mah kan pencaten teu. Itu teh ieu. Tapi dugikeun ka akhirna ayeuna terjun atau lebih terlibat dan bergelut di bidang pencai kumaha tah. Itu gelut cara pencang. Itu. Sanes wargi. Bergelut sareng penca, sareng kegiatan pencana. Malah jantan satu kegiatan yang memang reguler ya. Sekedap salamaktos karak-karakana. Aduh, anu nuju manso di YouTube. Nuhun kaburita. Ieu like. Mangga. Kapungkur abdi sitacan kanu silat. Memang kapungkur bisa dipaksa pupun drama teh. Barang kanu silat terus era mulai kali kapungkurnya. Dan 100% kanu silat. Nah, di kapungkur abdi mulai tahun 80 mulai resep kanu silat. Kanu silat terus abdi mulai ngaulang silat mulai terjun kanu silat 100%. Tahun 80 mulai ngaulang. Dikeun ka ayeuna masih. Alhamdulillah aja. Namanya ngaulang di ka ayeuna terus ngaulang di silat teh gitu. Nah, tacan puas tapi tidak latihan di bapak teh. Nah, puas gitu. Tapi pasanter ka Cimande. Oh, gitu. Bapak simpan di Cimande ya. Nah, kenging dalapan sasiran Cimande. Ya, terus lumayan lah aliran di Bapak Ongko, di Cimande Ongko, kenging nabi ilmu teh gitu. Nah, intinya terus jalan terus abi terus terang namanya kepenak-penakna silat asli silat arti silat seni silat buhun silat di Penraka salah pas nama tapi almarhum Herman Suwanda Penraka di Pangabeungna. Nah, gitu. Jadinya abi mulai kebuka ieu silat asli. Oh iya bener-bener usik silat. Kuncian silat, seni silat Sunda asli silat. Kayak keterangan tino bela diri di sana. Gitu. Nah, mereka buka abi mulai 100% tahun itu sangat Penraka tahun 80 abi mulai. Nah, guru ka Penraka teras, tapi ka tahun
waktunya berangkat tahun 2000. Alhamdulillah ayeuna diteraskeun manu muda teh ku penraka teh Ibu Rita teh. Oh, Sampai selamat kesulitan. tos. Umur Rai. Diteraskeun ku. pesanan 7. Kene. Neng sih. Nah, abdi nya diteraskeun anak ku penraka alhamdulillah. Manu muda teh alhamdulillah sama majeng lah alhamdulillah. Rame sama majeng. Tapi mah kita enak orang iring kayak itu kan dia sang penrika sang raka Ibu Rita. Jadi sareng aya raka hiji deui namanya Ibu Ike. Nah, Ibu Ike sami yang ngarariung lah. Merasa kuat. Di Pasuan. Mohon Pasunan hiji. keluarga mohon anak ku putra-putrana ka uyuh eta teh sadayana. Alhamdulillah. Anak mah Tika pungkur rugi ka mancanegara oge nya. alhamdulillah. Terus panginten kaitan sareng nah ieu teh memang ayeuna ngalatin hadiah mande mudana diteraskeun oge tanapi nya sasarangan dia sakeluarga teh kitu nya rairaka di mande muda tanapi gaduhnya lira tanapi kumaha da ti payun makan mali aya di sakolahnya eskul gitu kan. Alhamdulillah neraskeun dijakun bapak teh megang sekolah-sekolah teh teraskeun ieu ku putra-putrana teh kita Ike nya teh ku abdi tinu manu muda mah orang sasarangan. Ya, Manu muda sasarangan Ibu Rita Ibu Ike sami ngaulang. sadayana mohon ya. Itu teh alhamdulillah lah itu masing-masing itu. Alhamdulillah saling ngarojo bantu ya mendukung ya mohon. Eta moto na Siliwangi teh diambo pisan saya ieu mah. Cili asa, cili asu, cili sai, cili eta. Kada jantan contoh ka sadayana ulah duikeun ka. Alhamdulillah nya keluarga Suanda eta teh alhamdulillah laraket sadayana. Anu narakeun anu pun bapak ieu. Kan lebarnya Moh. Terus untuk tahun Ulah atos harum. sakanya sarupun kada mau ditaraskeun. kan ketinggalan mun almarhum pun raos tinggal urang. Tah eta nyerangkeun saur Kang Ujang teh mah aduh asa ikut nyerangkeun nyerangkeun ti teh di kaangan teh kaangan. berentuh. Mohon Abi cara tuh karena sarwa ya. Kang Ujang ieu sok ngadampingi abi ka pungkur. Lalanya halu kanu silat teh. Aku ieu sok sasarangan we. Jadi alhamdulillah gitu. Abi dampingi di penraka. Lu terus kamarana meureun saraya kantun paktos saya ka Kang Maman. Sadayana mau eta di kaitan sareng di sakola kan ari ku kamari lah anu memang tos badai normal ya. Nuju masa kamari PPKM teh lockdown teh nah memang sami oge gitu dilirenkeun atanapi di obrolan atanapi sementawis aya kempelana di sip teh gitu murang kali teh latihanna atanapi kumaha gitu. Karasan kamari-kamari tahun-tahun kamari kamari kayak kahalanku PPKM teh corona teh sebab teh emang rada sulit tapi ge ngaulang. Tapi kan ngaulang teh di Jakarta. Ngaulang teh nya di Bogor. Ngaulangnya di Bandung oge gitu. Jadi teh enak abdi teh janten disebut nama janten pelatih silat panggilan teh mah panggilan. Nah, corona teh tutup sadayana corona kieu teh. Nya Jakarta teh biasa abdi ka itu biasa. Aduh ieu kumaha ieu. Murid-murid abdi sing jarang teh taroyong keneh latihan. Tapi da urang teh anu mah tos canggihnya. Terus ieu teh eleh akal si murid-murid teh akal urang latihan online teh. Virtualnya ini online teh anu mah. Anu mah kitu na online teh latihan. Ku atas aya di dunia maya. Ya teh latihan masih tapi tidak online. Tapi Latihan bagus. buka. Berhubungan sareng mengolahragakan teh jadi sih gerakkeun badan teh. tetep nginung karena waktu me bapak ka zaman teh Kang Ujang karena ayeuna mah meurang kaitan sareng corona tapi tetap latihan berjalan menggunakan IT nya nu langkung modern artinya nu langkung teknologi langkung majeng teh nya ku ngalangkungan online ku aya mah terus alhamdulillah praktek wae ge biasa online. Online praktek. Nah gitu walaupun memang ada keterbatasan juga nya tetap ada tapi masih tetap berjalan kegiatan masih ya walaupun memang tidak 100% nya alhamdulillah itu biasa berjalan. Terus kaitan sareng tadi nah biasana upami teh mah dina kan sok aya naik tingkat tukaran gitu masih gitu. Mohon masih ya enak kapungkur nuju tahun 80-an ka dieu mah juga sabuk pun bapak mau sabuk teh silat. Mohon kana sabuk cenah. Sabukna di mana muda kapungkur teh aya 5 tingkatan. Gitu.
Jeung pertama sabuk kejo, sabuk beureum, sabuk bodas, sabuk koneng nu pang terakhirna kapungkur mah. Nah, tahun 80 abdi sareng pendekat Kang Herman Suwanda di Robi. Naon latah nu di Robi Di teh? Robi sabuk teh aya teh Oh, dianggo. di teh dianggo. Nya teh Kunaon dianggo tah sabuk teh karena dianggo cenah teh? naon juga nu tan karate lah naon padahal saudara tuh tan karate ada sabuk Sunda teh nu beber anak teh heuras itu sabukna. Kami saya tengah sabuk pendekat di Robi nganggo sertifikat enak langsung. Oh, betul Ya, kamu jadi namanya teh jaga baya nih. Ya, jaga hiji, dua, lebih kali Oh lima. gitu, mengular Oh, jadi duit nggak sertifikat ya. Kamu naik tingkat Ya, jadi kita terus kalau ini ngadinya teh, oh iya jaga baya hiji, ya berarti ya tingkat dasar, maksudnya masih dasar ya, itu juga Masih dasar. hiji. Oh, mohon-mohon gitu ya, alhamdulillah. Terus kaitan sareng komite mah kan enak sok aya terus ngawitan deui festival nu kareta ti payun menuju masa-masanya corona teh ya. Kan memang pokoknya sama sekali kopiah gitu. Nah, ayeuna memang ngamajengkeun di urang aya di festival. Ayeuna urang latihan deui ka festival gitu kegiatan gitu masih Ya, masih insyaallah anak kerja persiapan berulang kali kan kok. Ambil IPSI kan, Kaitan ya IPSI PPSI gak ngiring ke PPSI ngiring. Urang IPSI ngiring, karena kan orang PPSI nu asli urang bijil aslina teh silat urang teh tidak. Malih marakan lagi Papayung Agung IPSI. Kang Dadang. Jadi IPSI yang kok beah ngiringan ke PPSI nya. Ikilan PPSI, ikilan IPSI, benten-benten gitu. Aya ieu na persiapan ku audi kamu tarung di IPSI ya kamu Oh, gitunya khususnya di benteng ya. Tarungna olahragana pan cerita. Terus. Wasit juri penting sih Alhamdulillah, cerita. Iya. Itu wasit juri. Alhamdulillah. IPSI nya di IPSI. Atuh da sakapungkurna pisan mah ketua PPS itu bade dipegang kuramana. Alhamdulillah. Nah, serius. Kan pada saat itu mungkin karena keterbatasan banyak ting siswa upami telepati da abi pernah ini di Mande Muda teh. Jadi dilimpahkeun ka Paon Paon Danu Miharja ya. Karena kesaranya nya. Nah, ini kalau kan pada di Natawi Sastra. Pergi ke Uni atau sejarah anu abot tadi PPSI. Bukan sehubungan dengan ininya pengasahan. Cuman kerepotan ku Mande Muda teh memang siswana lamun di fisik teh mah ti Ansol sampai ka Dago. Alhamdulillah. Itu ya anu ngasurna di antarana almarhum si Akhadir mah. Tras Samsudin tras. Itu. Ari ayeuna abang mah kartu ka dieu we Itu kan dia we abdinya. Tapi gaduh enak ya paguron nyalira tapi kumaha gitu. Nama sasarangan we. Saling bantu satu-satunya. Kita memajengkan mah pokoknya mah pencak kayaknya gitu. Pencak we. Nu kolot urang we. Eta pusaka kalungan teh nya pencak tetap pencak tradisi tetap tapi ayeuna mah kan urang teh masalah seni mah pan kudu nyokokana non kolaborasi jeung apresiasi dan ya bagus tah aya seberos gerak nemen teu monoton gitu ka tetep ari aya eta mah aya teu hilang tapi gerak lebih canggih lah ya nama aya segala lebih menyaingi membandingi orang-orang asing teknik ilmu ya dan harusnya ari ngomong mah lebih ke teknik ya Teknik, teknik teknik ada kan jadi orang ulah sebut silat teh kampung silat teh naonan. wis Itu silat lebih dia gitu. Lebih tajam lah gitu. Bela diri. Untuk sana di sana sarai gitu. Yang kuning aku abdi gitu. Lebih kayak bisa gitu. Ya. Di mana aya kembang berarti buahna lebih Iya. eta jadi ada saya buat abdinya ya Kang Ojang kamu mau gitu tipe yang teh masuk ngabringkeun geuningan orang barat bule geuningan kapan kali bahasa kabumi apa orang ieu
jadi aku corona jadi meren mungkin sekieu mah untung tidak terlupakan gitunya dana ieu malah ya memang nggak tinggal aku kamari aya kegiatan eta asli urang Bandung teh teu parundung terus padulur tapi sekarang gampangnya kurang